Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka sadayana, mugia urang sadayana aya dina panangtoyongan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkeun dina milari milik rizkina, katut dibarokahkeun. Amin. Urang lajeng deui hanca carita dina judul Kulisi Kampung Salak bagian ka-3. Mangga ka sadayana caraketan. Kaayaan penting di Kampung Salak. Pernahna di hiji imah anu gedong paninggalan ti zaman kolonial. Tiluan masih ngariung di eta imah Pak Guntur tea. Pak Guntur nyarita. Tah, palebe mah nyarita teh teu asak riksa meureunnan. Sabab sieun kahujanan teh lantaran balik ti masih teh bejana geus turun hujan cenah jadi lumpat we. Satuluina mah ari ceuki kilebe kitu tah. Sanggeus namanehanana naonnya balik ti masjid mah ka imahna nya gusat kesut we. Malahan mah ujung pamajikanna oge cenah naon teh arek ngilu arek nganteurkeun ka dinya ka kaonanganana padirga teh nya kira-kira waktu satengah genep meureunnan tah. Neang kitar mah cenah tah. Malahan mah keur bojona sasarap keneh kilebe teh dit pas diteangku kitar mah teh nu satuluina meureunnan duaan teh ari niit we sabab geus janji ti samemehna oge. Malahan mah pas istilahna mah kaluar ti imah teh keur waktu itu tah waktu beres tahlilan gitu tah. Kadenge ku kuring oge janji cenah urang isuk-isuk we sampai bisi aya perkara anu can beres ame gampang tah ceuk kitar mah ujung kilebe teh ceuk kuring teh sarua deui kuring oge hayang ngilu atuh arek isuk-isuk kitu mah ame aya baturna kitu tah sarua dibuka pikiran teh bisi aya perkara anu naonnya can beres. Intina mah tah meureunnan tah nya balik deui nya jo kana carita kilebe aduh jadi banyak jarang cabang ka itu ka dieu. Tah kilebe ujung kitar mah teh nepi meureun ka imahna padirga. Nah dina katerangan nu duaan mah nah cenah ti iseun diriksakeun teh nya kitu we geus kaayaan. Geus patulaya ari ceuk kitar mah kitu tah pas ngamangihan ka jero imah teh jiga nu sarare we malahan mah dihudangkeun sagala rupa eta teh. Pasti gebing-gebing geuningan tah cenah padirga cenah anu diukna kursi nah gebing kabeh ujung tidinya mah manehna teh kaget we meureunnan tah. Da meureunnan hampir-hampiran soak meureunnan ngan hari heula ngaguruan palebe anu masih keneh nempoan mobil cenah arek sabab palebe teh arek naik kana mobil geus nyerian tempat diuk we meureun tadina mah. Geus kitu mah riweuh we tidinya mah. Ceuk Pak Guntur bereskeun kana caritana satuluina Pak Ius nyarita. Kitu nya caritana teh. Tapi eta lamun kuring hayang papanggih meureun nya ujung kitar mah atawa ujung palebe kitu tah supaya bisa ngadongengkeun oge cara Jang Latif nu samemehna kitu tah. Sabab dina implengan kuring mah bisa wae kalawan dongeng tapi anu masih aya hubunganana ujung ieu perkara utamana mah dina perkara hajat-hajatan kitu tah. Kuring teh mikir aya bisa wae kitu aya perkara anu ceuk pihak kapolisian mah teh nyurigakeun sabab ari pihak kapolisian mah tangtu wae ningalina kana bukti ujung saksi anu nyata moal tika dirisik perkara-perkara anu istilah nama dongeng maksudnya dicaritakeun
dina kahirupan sapopoe. Kumaha tah lamun isukan kuring hayang pangih ujung kitar mah katut deui palebe meunang teu. Ceuk Pak Ius. Satuluyna paguntur nyarita. Nyoh, atuh utang tu wae ari meunang mah. Jeung deui ceuk kuring mah. Ieu palebe ujung kitar mah teh moal kudu hese. Sabab duanana oge ningali kana itu ieu nama jalma anu bener, jalma anu bager. Eueuh pacongkedan, eueuh masalah lah we jeung padirga mah. Malahan mah bisa disebutkeun naonnya kahiji pakolot-kolot supa dina umurna. Satragan lah. Kaduana kaasup jalma anu naonnya darereget oge. Intina mah nyobat lah gitu. Pak Ius satuluyna nyarita deui. Tong salah. Sabab akibat-akibat nyobat atawa deukeut teuing bisa wae aya perkara anu nyebabkeun. Jadi sabab musabab gitu aya perkara pacongkedan anu teh nemahkeun kana perkara-perkara anu teu diharepkeun. Nya lain si urang arek suudon tapi ari kacurigaan mah meureun kudu perlu komo ieu mah perkara anu geus nyata ngalibatkeun kana nyawa manusia gitu. Ngarti meureunan anjeun oge. Ci hari palebah nya mah ngarti kuring oge sok we laksanakeun sakumaha karep anjeun. Jeung deui sok we da moal tika naonnya moal aya anu di naon kitu teh mah. Moal disumput-sumput ku kuki tarma ujung ki lebih ge gitu tah. Ngan kuring mah ngomong gitu so teh bangun mah sabalakana urang nyaritakeun ka sang tukang nawe gitu tah. Halus diomongkeun saperti kitu. Sabab meureun ka kuring lagi jadi apal tah. Karena itu ieuna dina implengan kuring mah kitu ieu. Aya wae perkara-perkara anu jigana moal ngajadikeun istilah nama kacurigaan. Kieu lah. Bisa wae ngadahar sangu teh teu jadi matak. Lamun kaayaan normal mah hartina mah teu eueuh teuing, teu loba teuing. Sabeasana we. Tapi aya waktuna kalantaran eueuh pisan sangu jadi kalaparan atawa ngadahar teuing sangu jadi kaberkahan tah kitu. Dina deukeutna jelema oge jauh teuing bisa jadi curigakeun ari teu ujug-ujug jadi deukeut mah. Deukeut teuing oge bisa curigakeun. Ieu mah kacurigaan kuring. Cantang tuh aya hubunganana ujung perkara nu kieu. Kan beureunan ieu mah kuring mah ngomongkeun kana pipikiran kuring gitu tah. Paguntur satuluyna nyarita deui. Sok we arek di eta mah. Arek di non di tepungan deui mah kitu tah lebih ujung kitar mana. Tapi eta kasih dadang teh arek moal eta anjeun cenah tadi. Ngadengnya teh anjeun arek naon deui silana mah arek di tepungan deui. Tong tuh si dadang oge. Sabab kuring oge perlu nyaho. Jeung deui lain kuring nyangka, tapi bisa wae reka kitar mah reka ki lebih atawa ka si dadang bisa nganterkeun kana perkara-perkara anu bisa ngadeukeutkeun. Istilahna malah jadi naon jadi jambatan meureunnan. Jang nepikeun kana ieu permasalahan sugan we. Ku cara kieu urang bisa neangan kana naon-naon anu keur jadi Rusia dieu oleh dina ieu bangsa gitu tah. Sok kuring mah ngiluan we gitu tah. Satuluyna tilu jalma ngawarangkong we anu teu leupas dina perkara-perkara Rusia atawa anu hese pisan di teangna dikanyahuankeun kana perkara anu sanyanyana ngeunaan kaayaan ki dirga sakaluarga anu kapapatenan teh. Sanggeus rasa tunuh jeung peuting tuluy liwat wanci deukeut ka tengah peuting tiluan sararewe malahan mah Pak Ius oge cenah sabab geus bebeja ka pamajikanana rek nyenong di paguntur atuh
sarare di imahna Pak Guntur. Dina kaayaan isukna samang-samangsa geus sasarap cenah tiluan jalma teh. Pak Guntur mah iniet cenah ka balai desa rek ngalaksanakeun tugasna sakumaha biasana. Jang Atip jeung Pak Ius ngilu cenah karep arek ka imah Cipicung samemehna arek ka imah Pak Lebe atawa Pak Kitar Matea. Jang Atip hayang ngilu cenah sabab meureun rada kesel lamun rek cicing wae di dinya mah hayang nyaho we deui jeung deui. Hitung-hitung ngaherang cenah ngabambrangkeun hate ngurilingan lembur. Payus oge teu ngarasa kabeuratan malahan mah alus we cenah supaya aya saksi jeung aya batur samang-samang samanehana arek ka Cipicung nepungan si Dadang tea. Kakocapkeun di lembur Cipicung kabeneran cenah si Dadang teh encan init jauh kana pagaweanana sabab hari tugas utamana si Dadang mah osok nguruskeun kana kekebonan sayur anu dudunganana nyaeta Padarta tea. Satuluina tiluan kasampak geus ngariung weh cenah di tepas hareup imahna si Dadang. Pak Ius nyarita, "Kieu Jang Dadang, bapak teh ya lain sasaha beunanya aya dina ngeunaan perkara padirga mah. Tapi padirga. Tapi bapak teh supaya ku panasaran kitu tah. Kahiji meureun kenal perut ayo jeung Jang Atip." "Mohon Pak, abdi kenal jeung si Atip mah da babaturan main bola osok jadi lawan kitu tah lamun dia ngadu main bola teh. Tadi dinya teh Atip teh nyarita kitu tah yen cenah papedak ujung Ujang nu satuluyna Ujang teh boga janji arek nyelunganteur tapi pucuk nu sejen ka asup Jang Atip malahan bati Baguntur oge saperti kitu. Naonnya Ujang teh teu aya kitu tah. Punten yo, akang teh jadi curiga yo, bapak teh jadi curiga. Nah Ujang make teu dongkap teh enjing-enjing maksud teh beureunan santena lamun teu uninga teh mah kana kajadianana berarti Ujang teh beureun aya nyompak di dinya. Tah naon sababna Ujang make henteu jadi datang ka lembur Salak ka kampung Salak dina poeanana rek ditikakeunana ieu almarhum Cep Agus tah kumaha sok carita sok. Ceuk Pak Ius bari cetrek cenah manehanana teh ngajetrekeun tape recorderna rek ngarekam cenah kana naon wae nu diwangkulkeun ku si Dadang nu sabenerna same mehna oge ieu Pak Ius teh geus menta widi arek ngarekam kana eta obrolan. Tidinya si Dadang nyarita, "Eta teh kieu nya Pak nya. Ieu mah kuring teh ngarungu kana eta kajadian teh salaresna mah atos rada siang. Kira-kira wanci rumangsang lah. Sabab harita teh kuring teh dipiwarang ku dudungan, dipiwarang eta ngajajabkeun sayur. Sateu acana teh sapaupami dipercanten kitu nya. Kuring teh atos nyuhunkeun widi tah kadunungan teh nyaeta ka Gandarta kitu tah. Yen dina waktos naik nikahanana si Agus teh nyuhunkeun widi bade ngiring ngajajab kitu tah sabab sanajan misah lembur da osok main bola wae jeung rada kenal deui rada sering kapungkur masa teu acan si Agus ka kota teh osok papendak kitu tah. Istilah nama osrok nongkrong gitu tah malahan malamun ningali Persib gitu main bola sok kuring teh sok jeung si eta we eta jeung almarhum gitu si Agus gitulah eta nama nya intina mah kuring teu deukeut lah jeung si Agus mantakan kuring hoyong ngajajab oge gitu tah keur deui pan kuring mah rada hese milarian pi pamajikan teh ari si Agus mah geus
di miheulaan yang ngiring bunga we kitu tah. Terus kumaha teh? Cek Pak Ius tenang ngajakan ngawangkong ka si Dadang. Sabab manehna eukeur nyieun hiji kaayaan supaya si Dadang teh ngarasa henteu katakan tur salse dina ngawangkongna. Satuluyna si Dadang nyarita deui. Intina mah kitu Pak. Kuring teh geus nuhunkeun widi kadunungan teh. Ya dina poe eta moal arek damal kitu tah. Sabab saat teh acara teh atos tos aya acara gitu tah. Yen teh bade ngajajabkeun sayuran. Cek abdi teh kadunungan teh atuh miwarangan heula we supir cadangan. Yang sadinten ieu mah kumargi kuring teh hoyong ngajajab rencangan kitu nu jadi sobat bade nikahan. Nya dunungan oge teu naon nya teu ngaberatkeun kitu tah hartina mah ngabidian ka kuring teh kemae cenah ari geus bebeja ti angalna mah da nya oge tos gaduh supir cadangan kitu tah. Terus kumaha sataras namanya uring-uring teh bunga we malahan mata harita papenak di eta teh tip di tokomat begitu eta teh kuring teh oker neangan pikadeun geuningan pan harita kan tingali ku anjeun geuningan kuring teh mawa ka resep gede naon eta teh eusina eta teh nya kitu we ari palebah eta mah jadi sok gagas kuring oge mangbulikeun eta we gelas kitu tah satengah losin mah kitu tah jang ngiluan nyamungan pikir teh kitu matakan pamenak dengan di toko kita mah teh dengan terus kumaha teh nya tidinya mah beureunan kuring teh siap-siap we tah wanci ka Isa Pak ieu teh Padarta teh sumbing ka dieu Pak. Eta teh tah si Usman anu jadi eta teh anu jadi arek nyadangan nganyupiran teh budakna cenah teu raraos teu damang kitu tah dugi kabare ge dirawat kitu tah malahan mah otos dirawat di rumah sakit jadi teu tiap bade kemit teu tiasa ngalaksanakeun jadi supir teh nya kuring teh gahulang coba cing teh Padarta teh milarian deui supir nu sanes moalnya eta teu aya deui nameureunnan upami neangan pi supirieun oge ka abdi-abdi keneh nyoba deui teu bisa dienyingkeun sabab kahiji atos diantosan tah ku tangkulak di dayeul kaduana bisa kaburu-buru cenah aya sayuranana nya kuring teh emotan teh lamun teu ngajajabkeun oge da terang kitu pi bojogeunana teh di kampung eta kitu nya kuring teh arek lah-lahan yang bener mentah hampuran kete ka si Agus tah cenatna ngemut teh kitu moal bisa ngajajab ngan arek kadongkapan kitu tah nya rada siang masa atos uihna di naon teh di ieu di ngajajab eta sayuran jeung deui emutan teh da lamun kadayeuh teh mah nya itu istilahna mah mangkatkeun jeung uihkeun moal ti kalami-lami teuing dina etangan abdi kinten-kinten subuh mawih deui kitu tatos dongkap deui ka bumi jadi emotan teh sanaos henteu ieu kitu tah Pak sanaos henteu naon nya teh sare kitu nya bakal kabujeng lah lamun teh mah teu aya halangan kitu ari pek teh deui eta mobil teh mogok deui Pak bana kempes siapa deui ya ban serep teh acan ditamal deui harita teh nyambeureunan aya kirang langkung sajam atawa satengah jam mah eta teh ngagentos sareng namal heula teh atuh dongkap ka dieu teh memeneran pisan cara ngecang tihang malahan mah abdi teh salat subuh oge di jalan anu etangan mah tiasa salat subuh di bumi gitu tah nya kumargi kitu abdi teh engal-engal we bade siap-siap mung tos kadenge tah rame-rame yen cenah aya kajadian nu sapertos kitu jadi kuring teh kuring bati kahulang we arek angkat deui arek nepangan ka ditu kitu nya ka lemur salak keur mah abdi teh sababungi teh acan sare deui nya abdi teh tos we sare ti dinya mah jeung deui teh acan ka ditu deui ayeuna mah da meureunnan
lain sugan teh pupus-pupus gitu teh teh sarerean teu ieu pokokna mah nyata kitu Pak kuring teh tibang bisa nya eta kumaha nya kur bisa kitu Pak ku seperti kitu Pak dina waktuna arek kudu jadi dintenan kabungan meureun Pak mah ieu kalakah jadi dintenan anu sedih kuring teh sedih Pak lamun ningali kana emot kana perkara eta mah Pak kitu cenah carita si Dadang teh waktosna parantos cekap kanggo episode 2 ayeuna kumaha lajengan cariosna mangga diantos wae dina video-video saterasna wilujeng patepang deui